Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah la ilaha illa antal ahad sammadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sholatan taqtahli biha babarida wa taysir wa tagluqu biha anni babasri wa ta'sir wa takunu li biha waliya wan nasir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. La haula wala quwata illa billah. Kadulur-dulur urang sadaya, mudah-mudahan urang sadaya kenging panangan tayungan Allah azza wa jalla, dimudahkeun urusan urang, dicukupkeun sagala kabutuhan urang. Dina dinten ieu sim kuring bade masihan hiji amalan pikeun icieuna ngaraksa diri sareng keluarga urang tina istilahna bancang pakebu. Jadi kadulur-dulur sim kuring bilih urang istilahna aya bencana alam anu ngadadak kayaning seperti banjir, kahuruan atanapi istilahna angin topan anu mantak ngabahayakeun. Jadi insya Allah lamun urang ngamalkeun hiji amalan, insya Allah ku Allah eta diraksa tina istilahna bencana alam. Mudah-mudahan Allah ngabulkeun sareng diraksa salian ti eta tina kabahayaan diri urang sareng keluarga urang. Tah kadulur-dulur sim kuring, boga dulur sim kuring hoyong ngagaduhan ieu maka amalkeun nya disebutna nyaeta hiji saifi angin. Ya dulu-dulu yuk urang bacakeun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Hawalayna Isara Muhammadur Rasulullah. Kuplau wa mismara. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Qaula wa fi'la ina batsan rabbika la sadid. Wallahu miwarahi muhitun bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. La ya'qilun, la yatakalamun, la yubsirun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ta dulur-dulur baca anak-anak manta salat maghrib sakali, manta salat subuh sakali. Jadi anu manta salat maghrib urang pikeun diraksa anu sapeuting, pikeun salat subuh anu dijaga anu sapoe. Tajai dulur-dulur baca amalkeun dah. Mudah-mudahan Allah ngabulkeun pikeun istilah urang ngaraksa tina istilahna bencana alam, boh tina kahuruan, boh tina istilahna angin istilah topan atau lebih banjir atau lebih longsor jeung sajabina salian tiasa. Mudah-mudahan urang sareng keluarga urang diraksa tina bancang pakewu. Tah mung sakitu ti sim kuring, boga sim kuring aya dina kasalahan nyuhunkeun dihampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.